Bismillahirrahmanirrahim. Watajibu jeung wajib alal mutawaffa ka anu dimaotan an hati ieu al saha zaujuha salakina ieu al mutawaffa anha naon al iddatu gawe iddah bima kalawan perkara waktu iddah zukiro anu geus dicaritakeun ieu emak tegasna 4 bulan 10 poe ma'a ihdadin sartana ngusut atawa istilahna ngarudin yakni ngamaksud kaula musannif yajibu wajib naon al ihdadu ngusut alaiha ka itu si zaujah al mutawaffa anha zaujuha ka itu zaujah aidon deui bi ayyi sifatin ku anu mana bae sifatna kanat anu bukti ieu sifat lil khobari karena aya hadis al muttafaqi anu diittifaqkeun naon alaihi ieu hadisna la yahillu limra'atin tu'minu billahi wa yaumil akhiri antahida ala mayyitin fauqa salasin illa ala zaujin arba'ata asyhuri wa asyra la yahillu henteu halal limra'atin pikeun hiji awewe tu'minu anu iman ieu imro'ah billahi ka Allah wa yaumil akhiri jeung kana poe akhir naon antahida yen gawe ngusut ieu si mar'ah ala mayyitin ka anu maot fauqa salasin dina saluhureun 3 poe ila ala zaujin kajaba karena maot salakina arba'ata asyhuri wa asyra kajaba ka salakina eta mah dina 4 bulan 10 jeung 10 poe ai fa innahu tegasna dasanyana kalakuan jeung tingkah eta yahillu halal laha pikeun itu si zaujah atau si mar'ah naon al ihdadu gawe ngusut alaihi ka ieu si zauj hadhil muddata dina ieu waktu 4 bulan 10 poe ayajibu tegasna wajib ieu ihdad li annama karna sanyana perkara jaza anu wenang ieu ma ba'dam tinaihi dina sabada narima kacegahna ieu ma eta wajibun jadi wajib wali ijma'i jeung karena aya ijma' sepakat para ulama ala iradatihi kana ngamaksadna ieu wajib ilama kajaba perkara hukia anu dihikayatkeun ieu ma anil Hasan Bisri katampi ti Hasan al Bisri wa zikrul imani jeung ari nyaritakeun iman lil golibi eta tetep karena galib auli annahu atawa karena sanyana ieu zikrul iman ab'atsu eta leuwih ngadorong alal imtisali kana imtisal narima tumut turut wa ila jeung lamun teu mah henteu kitu wa ila jeung lamun teu mah henteu kitu mana kitu teh nah lamun teu mah henteu kitu lamun teu mah henteu aya panukilan dikrul iman tah paman maka saja mah laha anu eta tetep pikeun ieu si man amanun ari aya keamanan teh kafir gitunya kafir zimmi kafir muahad kafir mustaman yazamu misti haka ieu man naon zalika itu ihdad aidon deui wa yazamu jeung misti al waliya kasih wali naon amru mauliyatihi marentah kanu diwalian ku ieu wali bihi kana ieu ihdad tanbihun ari ieu eta hiji pangeling-eling al ihdadu ari ngarudin al wajibu anu wajib
Ari ngusut al-wajibu anu wajib ala mutawafa ka istri nu ditinggalkeun maot an hati ieu si alsa zaujuha salakina ieu al mutawafa walau sogirotan jeung sanajan leutik keneh. Naon kumaha ngusutna teh eta tarkulubsin masbugin. Tarkulub si masbugin ninggalkeun pakaian nu dicelep lizinatin karena jadi papaes. Wa in khoshina jeung sanajan kasar ieu masbug. Wa yubahu jeung dimeunangkeun naon ibrisim sutra ibrisim lam yusbau anu henteu dicelep ieu ibrisim. Kaduana tadi tarkulubsin kahijina ayeuna kaduana watar tatoyubi jeung tinggal gawe seseungitan walau lahailan jeung sanajan dina waktu peuting. Watahali jeung tinggal gawe papaes naharon dina waktu beurang bihuli zahabin ku papaes tina emas au fiddatin atawa papaes tina perak. Walona wa khotamin jeung sanajan ku saumpamana ali au kurtin atawa anting. Au tahta siyabi atawa sahandapeun pakaian. Linahyi karena aya larangan anu tina eta huli. Nah wa minhu jeung eta tetep tina sebagian huli mumawahun ari anu disipuh bi ahadihima ku salah sahijina zahab wal fiddah. Waluluun jeung intan. Wanahu jeung saumpamana lu'lu minal jawahiri nyatana tina pirang-pirang permata. Allati anu tutahalla anu sok dipake papaes naon biha ieu jawahir ieu lati. Wa minha jeung eta tetep tina jawahir al-aqiqu ari batu aqiq wa kaza jeung eta nya kitu deui saperti al-aqiq nahu nuhasin. Ari saumpamana tembaga wa ajin jeung gading gajah ingkanat lamun aya lamun kabuktian itu si mar'ah atawa zaujah teh min kaumin eta tetep ti sebagian kaum yatahallawna anu sok gawe papaes ieu kaum bihima ku ieu nuhasin wa ajin. Terus kaopatna ieu watarkul iktihali jeung tinggal make iktihal make sifat panon bi ismi deku batu sifat ila lihajatin kajaba karna aya hajat. Wa ingkanat jeung sanajan kabuktian itu si mar'ahna zaujah teh saudaa eta anu hideung. Waduh ni sya'ri rosiha jeung ninggalkeun minyak rambut sirahna itu si zaujah. Lasa iril badani henteu sasesana badan. Wahala jeung halal naon tanzipun gawe bebersih biguslin ku adus ku mandi. Wa izalatu waskhin biguslin ku adus atanapi guslin mah berarti ngumbah sadaya badan mandi. Wa izalatu waskhin jeung ngaleungitkeun kokotor wa aklu tanabulin jeung ngadahar seureuh daun seureuh. Wa nudiba jeung disunnahkeun naon ihdadun ngarudin ngusut libainin ka istri anu bain. Tolak bain bi khul'in ku sabab khulu au paskhin atau pasah nikah au tolak salasin atawa 3 tolakan. Ya layub dia supaya yen teu ngadatangkeun naon tazayyunuha gawe papaesna itu si zaujah anu bain khulu pasa au tolak lipasadiha kana pasadna rusakna itu si zaujah. Jadi pandangan negatif gitu.
Wa kaza jeung eta nya kitu deui ar-raj'iyatu ari istri anu ditolak raj'iyah illam turja lamun teu diarep-arep naon auduhu balikna itu si zauj bitazayyuni kana papaes ilam yurja lamun teu diarep-arep naon auduhu balikna gitu si zauj bitazayyuni kana mapaesan payundabu maka disunnahkeun ieu ihdad teu wajib ieu mah nya wa tajibu jeung wajib alal mu'taddati ka isi anu gawe iddah bil wafati ku sabab wafat wa bitolaki bainin jeung ku sabab tolak bain au pasin ataau ku sabab pasah naon mulazamatu maskani nyicingan imah tempat cicing kanat nu kabuktian itu si zaujah eta tetep pihi dina ieu maskan indal mauti dina nalika maut awil firqati atawa dina nalika pisah ilan qidai iddatin nepikeun ka narima beakna iddah kantun walaha.